Guys, poe ayeuna mah hampir gagal ngantor gara-gara teu dibukakeun panto. Heueuh guys, poe ayeuna teh aku boga carita, tapi kelah heueuh guys, ieu teh aku rek siap-siap heula berangkat ngantor. Dikarenakan poe ayeuna teh berangkat ngantorna jeung si Inces heueuh guys, jadi ieu teh aku rek mawa sepeda, mawa tas, mawa sagala we ieu teh persiapan heueuh guys. Tah ayeuna mah geus sagala siap heueuh guys, ieu teh tinggal OTW. Heueuh guys, balik deui ka carita awal ieu teh heueuh. Tadi jam 7:30 teh aku geus OTW ngantor heueuh guys bareng jeung salaki. Pas nepi teh biasa we heueuh guys, beberes di hareup heula di terasna. Kebetulan deui nu boga imahna teh keur eueuh heueuh guys, keur pulang kampung. Tapi di imahna teh aya budakna hiji deui heueuh guys, henteu milu. Tapi eta mah hudangna teh sok beurang wae. Lanjut we heueuh guys, caritana aku geus beres di hareup. Da geus apal heueuh guys neuneun kuncina ge sok di mana. Jadi aku teh langsung nyokot kunci. Ari pas rek muka kunci, naon kuncina teh pageus ya guys, teu bisa dibuka. Geus teg we ieu mah cek yang teh aya kuncian di jerona ieu teh mentek teu bisa dibuka teh. Langsung we aku teh nelepon bos heueuh guys. Soalna geus ngabunyi lonceng berkali-kali ge eueuh nu nyaut jelema teh heueuh guys, pasti can hudang cek aku teh ieu mah. Matak aku langsung nelepon bos oge heueuh guys. Ari pek teh cek bos teh cenah entar dulu nanti saya telepon anak saya yang di rumah. Teu lila bos teh nelepon deui heueuh guys. Pek teh cenah teleponna enggak diangkat heueuh guys, mungkin anaknya masih tidur. Bingung atuh aku teh di ditu teh heueuh guys, mah nya kudu ngajejentul nepikeun ka hudang, sedangkeun teu apal kan hudangna oge jam baraha. Jadi geus we lah aku teh balik heueuh guys, daripada aku ngajejentul teu pugu. Pek teh jam 9:30 kirining teh aya WA heueuh guys. Sekarang mah cenah kakana sudah bangun, jadi kalau mau ke rumah lagi ya tinggal ke rumah aja cenah heueuh guys. Tah matak ieu teh aku ngantorna mawa si Inces we heueuh guys, da dikarenakan bibina oge ieu teh sarua deui handrek berangkat ngantor. Tungtung nama aku kalah bolak-balik we heueuh guys ka ditu ka dieu. Bareng we ieu teh init ngantorna teh jeung bibina heueuh guys. Tah di dieu mah kita teh berpisah heueuh guys, soalna beda jalur. Dadah bibi. Dadah bibi. Tah ti dia mah kita teh pipisahan we heueuh guys, soalna bibina mah ka kanan, aku mah ka kiri. Tah geuningan teu lila heueuh guys, ieu teh caritana kita geus nepi. Mudah-mudahan nu kadua kalian ieu mah teu gagal heueuh guys, kuncina geus dicabut jadi aku teh bisa masuk. Samemeh masuk ieu teh parkirkeun heula sepeda Inces heueuh guys, ameh aman. Teu poho ieu teh kana jajan mah tuh kot langsung dirawu cenah da bisi poho. Tah sepeda udah terparkir aman heueuh guys, alhamdulillah ayeuna mah kita teh bisa masuk. Tuh Inces oge anteng heueuh guys, keur ngagambar carita nama eta teh. Init anu pertama mah tadi teh mau si Inces heueuh guys, da dikarenakan aya bibina can init gawe. Da ayeuna mah geus beurang heueuh guys, bibina oge geus waktuna berangkat kerja. Tapi da alhamdulillah Inces mah dibawa kerja oge teu rewel heueuh guys, nu penting mah aya buku jeung pulpen. Curah coret we pagaweanana teh bari ngadekul. Tah ieu mah kita teh geus rek jalan balik heueuh guys, di toong teh bibina mah masih lila keneh cenah guys. Jadi ieu teh kita balik ti heula.